Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harrama syifa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bismillah, berwawibitan hamdalah sabda wakasan. Wujud syukur kanu maha agung, tawis bakti kanu maha suci. Rehing dina ieu enjing, dulur-dulur pada cunduk, kadang wargi sami hadir, baraya anggan daratan. Dalinding danding kaasih haleang tembang katresna, ngahadiring dina jero ati ngahaleang minuhan rasa. Sadayana sawi rahmat sejak ngucurkeun restu rahayu, ngecelakeun doa anu sampurna kadua nonoman anu nembe pisan di istana. Langkung dipayun sewu nuhun laksa ketika bingahan kasanggakeun ka paduhung waktu canuli wanci pangjajab acara anu parantos macan waktos kapribados kanggo cungarios Neng Elis Laksmi MC favorit Abah atuh aya mah atur nuhun geus. Salajengna tipas sewu nuhun laksa ketika bingahan oge kasanggakeun kasadaya kulawarga calon panganten, kulawarga panganten dinayeunanya, kulawarga panganten istri di dieu, kulawarga kersana Bapak Jamil, Bapak Deden Kalisa Wiwahi Bunia Nurdiani sakali. Wiresin kuring tadi sapara kanca parantos gasik ditampik enggal-enggal ditarima, dipapak dihiap-hiap kalawan basan endah tur somea. Diawur ku kembang tanjung pas selang kembang kanana, malati menjadi saksi tawis kaweningan gali pribumi nampi para tatanana. Salajengna sim kuring ngadeg dina ieu tempat, cunduk manggul piutus utang-utuk datang ngumban sabda anu utama, misi anu utami janten sulur sepuh Nacep Rafi kapetok kanggo biantara pamaslahan panganten pamegeh. Rupina aya 4 hal anu bade didugikeun. Anu kahiji maksad, anu kadua jasad, anu katilu pangjian, anu katilu waragat, anu kaopat pangjian. Anu kahiji sim kuring nyanggakeun salam silaturahmi kali kawiljungan di sadaya rombongan panganten pamegeh kanggo sadaya kulawarga panganten istri di dieu. Mudah-mudahan we ieu silaturahmi teh sing ngajantenkeun hiji wasilah kanggo tambih-tambihna yuswa urang sadayana bekel ibadah ka Allah, oge tambih-tambihna rezeki anu ageng manfaat tur barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tibesan sim kuring teh gaduh hujan nuwastana cek rapi. Ari cek bapana mah kasep pun anak teh jangkung ngalempereng koneng. Payus mun ku besan de aku mantu layak mun diangkat anak tara talangke kana gawe istuning tandang gandang dangyangan. Teu baenya dipuji da ku kolotna ieu. Alhamdulillah diparengkeun menang jodoh ka uang putri tegasna nilai laku anjeun. Geuning anu sakieu geulis kawanti-wanti endah maniwarna, namun hideung galing mungtang diawut ke ombak daud disusun japati nago. Taarna teja mentrangan halisna ngajeler pae, rambutna socana curulut bincang kawas bentang kaburangan. Pangambung kuung-kuungan pipi kempot mata pogot ngalangkang katubirian mata ti gulusur kutu mata ti sorodot tongo mata ti sodat lentah lalu untuk ti jalukeuh
bakatku limit nada misi neng ya. Wosna gula bunantung anggeutna endog sapotong imbitna dempok biola bitisna jacing sajantung. Lieu geget mata kareueut kalet nyeret mata kapelet imut mirut mata kapincut dilak ngajak mata tibelat. Paingan ieu pun anak meuni kaos nu kaedanan geus neng saurna teh bapa beureum kadeuleu bentak karasa. Tapi kituna simpuring nyandak asma pun lanceuk Teh Tuti Yulianti kali almarhum Kang Deden Setiawan. Kalau yang dikawitan ku awasan bismillahirrahmanirrahim. Simkuring nyanggakeun pun anak calon panganten pameget anu wastana Cep Rafi Fauji ka pangkonan ingkang ibu miwah ingkang ramani dieu. Mugia ditampi kalayan diangkat janten putra pituin. Dipungkas mengsala lalasaga-sanana dibeungkeut ka deudeuh jeung ka tineungna disimpai ka nyaah jeung ka cintana dipatri jatuh kaminan ku tali asih anu suci akad tikah kasebabna. Alhamdulillah nembe parantos rangse dilaksanakeun atuh yuduna noman teh tos resmi janten suami istri sah numutkeun agama tur negara. Alhamdulillah. Sumangga nyangakeun ieu pun anak tiluhur sausap rambut kalih kutu-kutuna dihandap saibas dampal kalih rorobeheunana digigir salentik cinggir kalih tai kukuna pihan di tengah sasenang bugang kalih ATM-na. Bu, ibu, uninga ATM teh alat tusuk manual ibu. Dasar pun anak cenah di dieu disayogikeun ku si Neng BCA-na. Naon ibu BCA teh? BCA teh bahan colokeun AA. Itu saudara. Sakali deui nyangakeun ieu pun anak kali pamaksadanana hilang along margahina katinggal kalong katinggal pangpung di udag maung mangga simkuring tos tengah gaduh-gaduh. Bade di jurung nanggung sulung ngalapang pung ka gunung prung atau dititah nakak munat kalah hecah ka humaprak dan terus janten hak urang dieu. Nanginya gitu pun anak teh lamun diciwit sok nyeri, lamun kakeureut sok kaheut, lamun tidak sok jantor. Sakapung sok disimut ku kakedul, disolenan ku kahoreang. Malah sok dipasieun ku igeun kalingeun di dangdanangku lalawora turbalana. Aku kituna kaki besan mangga sabada diangkat janten putra di dieu. Pangdidikeun pangadikeun ilmu dunya ilmu akhiratna. Ulah bosen ngawurukan, ulah sudah mapatahan kalayan kasobaran. Di besan mohon pun anak teh cunduk di jurung restu ku para sepuh diiring ku kadang wargi dijajak ku baraya tur tatangga nanging teu bari natak bari munak nanggung nyuhun ngelek dengkek mungusuk batur mangirinya ari seserahan teh sok kridu ku tanggungan rebo ku gibolan raweuh ku tanggeyan ngalayah ku kacandakan begituna hapunten anu kasuhun sanesnya nyangakeun ieu mah patali ku heureuk amkeun ungsat bahan nyanggakeun sadaya-daya. Simguri kalih rombongan cunduk saabrulan datang saantayan dugi saaprilan mung utkur nyanyanak sayur iung salenaka ditami sareng beuneur tapian. Parantul irung kaempat mata teuweudeu beuteung isiana. Nanging saurna teh kami sumpi ngali gincing kami datang ngagadean ieu aya sagetik batok kohok piring semplek biasa siki gula sapasi receh sapeser hayam saciat kain paris tambah iris enal cabit keur kacai nyanggakeun sabrang salayan da paremah pihumangeun nyanggakeun hatur lumayan da saemah pimangan dan kasih gelis kasih kaset hampura apa
apa jeung mamah teu bisa makelaan teu bisa mahana lain teu nyaah lain teu era dengan saya apa jeung mamah ngukur bisa suma menduna mudah-mudahan hidup ngelumbah tangga tesing aya dina kajanglaran keun we sial dangkalna suena asna mah geus ditalangan kudu dari indung jeung bapa hidup mah ngalaki-rabi teh sing panjang unjung panjang umurna panjang jodohna panjang duriatna baripar rezekina hadirin nu kusim kuring dibehormat pamungkas minangka pangjiat sumangga urang sami-sami dedel doa kapala putra urang anu nemedi istrenan mudah-mudahan ngalaki eliminasi manjing kana wancina ninggal kana ugana sing mutrik teh kringgel sikina ngaranggah marang-ngara renung sirungna mayapak cangkokanana atuh kulawarga anu bade diwangun sing ngarugguluk batan dukuh ngarandakah batan majah ngarandekeh batan sere salamina sauyunan saredeg saigel sabobot sapihanean sabata sarimbangan kacai jadi salewi kadarat jadi saloka sapapait sama manis sabagja sacilaka jatnika lahir turbatina kalayang salawasna tiasa nyangking kana lalayang pancagapura wilaya barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair amin ya Allah ya rabbal alamin pungkas datur berat hate hese kecap rek teuleum urat kadasar kaleuwih tengah rek nepi boh bilih aya luhur saur bahe care mawur ku catur mencar ku catirta tutus langkung kepang halang au payung hibar teja bobo sapanon caran sapakan kaliwat sapi anyaman neda agung cuput lumur neda jembar panghampura wireh aya paribasa ciri sabumi cara sadesa kukituna bobot pangayon timbang tarajuna mah sumangga nyanggapin saninten buah saninten dipesek di parapakan hapunten aduh hapunten nu kasep bade pamitan wa'fu minkum wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.